Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana murid-murid. Ayeuna tepanggih sareng Bapak dina pangajaran Panglima Bahasa Sunda di kelas bener. Materi ajarna nyaeta istilah pancakaki. Naon ari pancakaki teh? Pancakaki nyaeta hiji sistem anu ngagambarkeun hubungan kulawarga atau disebut silsilah keluarga. Pancakaki nuduhkeun hubungan karuhun jeung rundayan. Naon ari karuhun teh? Karuhun nyaeta leluhur atawa nenek moyang. Naon ari rundayan teh? Rundayan nyaeta anak atau katurunan urang. Nu jadi patokan atau tanda dina pancakaki nyaeta kuring atanapi urang atawa kita. Ti kuring kaluhur disebutna karuhun, ti kuring kahandap disebutna rundayan. Istilah pancakaki ti kuring kaluhur. Kuring atawa urang ngabogaan kolot ngaranna indung jeung bapa. Indung bapa boga kolot ngaranna nini jeung aki. Nini jeung aki ngabogaan kolot nyaeta puyut. Puyut boga kolot nyaeta bao. Bao boga kolot nyaeta janggah wareng. Janggah wareng boga kolot nyaeta udeg-udeg. Udeg-udeg boga kolot nyaeta kait siwur. Nah, kait siwur eta ngabogaan kolot disebutna karuhun. Istilah pancakaki kahandap. Kuring boga anak, anakna kuring boga incu. Incu boga anak ngaranna buyut. Buyut boga anak ngaranna bao. Bao boga anak ngaranna janggah wareng. Janggah wareng boga anak ngaranna udeg-udeg. Udeg-udeg boga anak ngaranna kait siwur. Kait siwur boga anak ngaranna katuncar maur. Pek perhatikeun gambar istilah pancakaki rundayan. Istilah pancakaki tigigir. Urang ngabogaan indung jeung bapa. Indung bapa boga lanceuk disebut ku urang wa. Indung bapa urang boga adik disebutna ku urang bibi atanapi emang. Ti urang atanapi kuring kana anakna uwa nyebutna kapi lanceuk. Urang kana anak bibi atanapi emang nyebutna kapi adi. Kuring atanapi urang kana anak lanceuk disebutna alo. Kuring atanapi urang kana adik-adik disebutna suan. Pek jawab pananya dihandap. Naon disebutna hubungan pancakaki dihandap ieu? Kahiji, Dewi putrana Bunani. Bunani kagungan ibu namina Bumimin.
Ari ramana namina Pak Ahmad. Hubungan pancakaki Dewi ka Bumimin disebutna titik-titik. Hubungan pancakaki Dewi ka Pak Ahmad disebutna titik-titik. Anu kadua, Bunani kagungan raka istri namina Buwati. Ari rakana anu pameget namina Padarma. Hubungan pancakaki Dewi ka Buwati disebut titik-titik. Hubungan pancakaki Dewi ka Padarna disebutna titik-titik. Anu katilu, Bumimin ibuna Bunani kagungan ibu namina Bu Nunung. Hubungan pancakaki Dewi ka Bu Nunung disebutna titik-titik. Anu kaopat, Bu Nunung ibuna Bumimin kagungan rama namina Pak Wahyu. Hubungan pancakaki Dewi ka Pak Wahyu disebutna titik-titik. Anu kalima, Buwati rakana Bunani kagungan putra namina Rega. Hubungan pancakaki Dewi ka Rega disebutna titik-titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse hatur nuhun kasadayana. Hapunten bilih aya kalepatan sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nuguna dunia sareng akhirat. Ngaregepkeun istilah-istilah pancakaki. Anu kahiji, rundayan atawa turunan. Anak turunan kahiji. Incu turunan kadua, anakna anak. Buyut anakna incu. Bao anakna buyut. Janggah wareng atawa canggah wareng anakna bao. Bao anakna kait siwur, anakna janggah wareng. Anu kadua, kaluhur nyaeta karuhun. Bapak lalaki anu boga anak atanapi salaki indung. Indung awewe nu boga anak pamajikan salaki. Aki bapana indung atawa salaki. Nini indungna indung atawa bapak. Buyut indung atawa bapana aki atawa nini. Bao indungna atawa bapana bao. Janggah wareng indung atawa bapana bao. Kait siwur indung bapana janggah wareng. Anu katilu, hubungan pancakaki kagigir. Adi dulur sahandapeun, lanceuk dulur saluhureun. Emang atanapi paman, adina bapa atawa indung lalaki. Bibi awewe adina bapa atawa indung, adina indung. Ua lanceukna bapa atawa indung. Alo anakna lanceuk, tapi adi anakna emang atanapi bibi, tapi lanceuk anakna. Incu digigir nyaeta incu adi. Aki digigir nyaeta lalaki adina atawa lanceukna aki atawa nini. Nini digigir nyaeta awewe adina atawa lanceukna aki atawa nini. Ua digigir anakna lanceuk aki atanapi nini. Emang digigir anakna adi aki atanapi nini anu lalaki. Bibi digigir awewe anakna adi aki atawa nini.
Istilah sejenak tina pancakaki adi beteung artina adina pamajikan atawa salaki. Dulur sabraina nyaeta dulur misan anak paman, bibi atawa uwa. Dulur teges dulur nya saindung sabapa. Indung tere pamajikan bapa lain anu ngalahirkeun urang. Bapa tere salaki indung lain anu ngalantarkeun urang lahir. Anak tere anak sampakan di salaki atawa pamajikan. Dulur pateterean anak indung tere atawa anak bapa tere. Cikal anak panggedena panggedean. Pangais bungsu lanceukna bungsu. Bungsu anak pangletikna. Baraya laer baraya anu nurunkeun pancakaki geus jauh parenahna. Tehir teu walir teu baraya saeutik-eutik acan. Bau-bau sinduk baraya keneh sanajan geus laer. Dulur perkuhinis nyaeta dulur teges. Baraya sakur nu aya pancakakina. Taruhun luluhur jalma-jalma anu kungsi aya lila heulaeun urang nu ngarundaekeun urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse hapunten bini aya kelepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum